Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpa Kuda karangan Bapak Koko Es nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh mitra seri anu ka-7. Upami teu leupat mitra hanca anu waktos katunda teh dugi ka kunaon ieu jang banjir teh. omongna bari moro mapagkeun bandi nu keur ngaleh-leh keneh siga nu taya tangan pangawasa. Silakan, Mbak. Jawab Saden. Kunaon nyaha labuh di julung? Mitra Nyi Ucu mah miheulaan asup ka imah kop nyokot samak jeung angge di kamarna pek diamparkeun di tengah imah sok bandi digolerkeun di dinya tatuna ku aki kuncen diidikan prak dijiat kuku ciwesan dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Jangan lamat lanjah jeung rangasuju keur ubar jang bandi. Aki kuncen nitah ka incuna. Nyi Ucu teu mindo dititah deui. Arita guragiru indi tidinya bari tembong rada ngalimba pikirna mah watireun nenjo panutan kacilakaan. Teu lila geus datang deui mawa pesenan akina sok dibikeun ramat lancah jeung rangasu teh ku akina ditampanan sarta tuluy digelang sieuna ngahiji bari dipikeun kokotorna geus kitu pek ditapelkeun kana tatuna ditutup ku ubar kampung beunang ngagisik teh manina pekawas nu diserot tina tatuna. Mal jadi infeksi, Pak. Cek Saden. Moal aya macakna jang japon ulah kacayan we 2 jilu poe ge bais garing sal tak lita deui cacuna jijieu mah lamun cacu teh talaka rumah sakit sok diubaran ku anu kitu we jang ubar warisan di kaluhun urang lumayan manfaatna gede kacida. Bukan deh gitu, Pak. Nya jang dirapek coba ku sararea ubaraheun mah kudu kunu kitu asal cacuna we cina bersih heula sarta omat ulah dikumbah gujai. Namun henteu dikenot ku sungut kudu dikumbah ku bensin heula
atau naon we anu kasebut beresi ngan ulah make cai biasa sok rada lila jageuna. Omong age kuncen bari seuri leutik. Abdi nambahan pengalaman ubaraheut. Nuhun Pak, di warusan kitu, di mana aya luraheut ku abdi bakal dipecak di ubaran kuno kitu. Omong Saden bari unggeuh. Menang dicoba yang mapadai kajembuhan lamun teu bisa jager ku resep ubari kitu mah keun ulah diganggu jang banjir teh sina istirahat heula simbutan kadinya cu. Midra incuna gancang nyokot samping weuteuh di pangkengna. Terus kumanehna sorangan disimbutkeunana oge. Geus nyimbutan bandi, yek manehna diuk digigireunana. Bari ngareretan kana beungeut bandi nu harita terus sare. Kunaon saana ieu jang bandi teh jang nepi ka tatu kitu beci gatapak paneunggel geuning. Ceuk Aki kuncen nanya ka Saden bari neuteub. Leles Pak, aya nu neunggel, jawab Saden. Usaha dicengeulna teh. Omong Aki kuncen siga nu kageteun pisan. Juga saha-sahana mah abdi ge teu terang. Da ujug-ujug megat di jalaneun tanjakan Pasir Bogor, malawa belug ngabongohan. Ya ilah, nah ya nu maregat kitu di dinya teh. Nya sasalina mah tara aya nanaon geus aman di wewengkon ieu teh. Sok matak cegah di pisan. Omong Aki kuncen bari gogodeug. Sabaraha urang dipegat di dinya teh jang. Anu katinggal mah opatan balayu hideung pakean jago penca. Oh, gitu. Omong Aki kuncen bari unggek-unggekan sirahna. Tembong janggutna oyag-oyagan. Kayak nu apal jejeganana. Ieu gerapa omong Saden. Sareta harita keneh parala kabeh dicaritakeun, dimimiti, dipegat, ditanjakan nepi ka harita. Yah, untung salamet oge ali kitu majang ngan eja jejeganana anu geueuj jeung ujang dia anu sesekumis leutik ngelik ngajalantir sarata anu pakeanana kitu mah bapak teh asa-asa wau. Gahaba eta teh, cek Saden bari neuteub. Mun henteu salah mah bandar bako nu kasuhur jago Cilalay ngaranna Mas Yumaha. Naon margina ujug-ujug megat ngabongohan ka anu can padosa. Kapan abdi jeung badi mah wau ge henteu kamaranehna teh. Soal mah ku bapak jo kaharti baik sabab Mas Yumaha teh geus naksir ka incu bapak ngan teu dilayanan embungeun boga salagi ka jelema buraung kitu mah. Timburuan bangintun nyawa. Nya gitu yang
jelema jahat mah hirupna sok wangkelang ja beujitna meureun maleling siga jiban siga jibiang tina jolang. Panginten bakaran masih masakaran buah bujit lagi colat seumurna tara sholat ibalat kana bujur sabat itunya pak moal lepat. Cuk Saden Mairan sinira. Nyaki cukulan bakat jalma jalih bulan kana lagu haji mah mumulan teu harajieun jagana bakal kabuhulan. Omong Aki kuncen merele basana. Ngadenge kitu harita incuna oge mesem. Teu sangka Akina jadi juru basa ngalagena. Harita kadenge Aki kuncen nyarita deui. Mas Jumaha je Jijiu mah gasohor jago sakecap kadua gablok jelema barangayan pisan wani neungeul jeung diceungeul tara eleh ku adah-adah tapi nyaha ai kujang Saden kacecer sieuneun. Gumeok memeh dipacok sakitu gahulup gua badan sarta make pakarang tapi nyaha make malabur. Geus ieu geus jadi ciri yen pangareuti jeung pangabisa jeung Saden teh unggul ti maranehna. Ulah muji kitu ka abdi mah. Jarul maos jalmi bodoh jaya pangabisana naon. Eta mah kaleresan bae panginten. Bapak je lain muji jang nabisanya nabisan sabab geus jadi kebiasaan adat nama Jumaha teh sombong buraong. Mejegul wadul gede lahul taladaek ngelihan maneh saumurna oge eleh dihaleup dibongohan di tukang tapi ku ujang geus ngalacir moal ngaleuwihan pamuji ti bapa mah sabab sifat pamuji biasana matak rugi karena diri kurang hati-hati kurang pangaji lamun nu pupujieun biasana jadi bongo nu akhirna mandak jadi kabeureyan nu diukur cara parana cilakana mah cara kuno gede biasana kuno leutik lin upama jujuk pada lamun urang kabeureyan leutik ge matak cilaka sok melag mendetik kono mun jalma resep dipuji matak rugi kana diri. Lawan aja karasa ya gitu bakat pamuji tapi keur bapa ayeuna ka ujang teh lain muji ngomong nu satara baisna yen teu sangka Mas Jumaha keok ku ujang duaan. Kita mah juga abdi ge kaleresan bae panginten ba abdi keur jaya manehna keur nandangan abus nuju jaya sema. Omong Saden bari seuri koneng. Ali soal eta mah geus teu aneh deui jang sabab geus lumrah kebiasaan
upama geus katitih jajaten sok ambek nyedek tanaga mitek hayang henteu ka sorang tungtungnya jadi murang maring meupeus keuyang ngabarung sinang ngadu lombakeun ka batur moyok bari hayang mocok mangkeluk ahli cocolok segala kuna bungau kabisa ukur hahaok ayeuna mah geus kasolang mah jebelu jipi eling teuing nu perlu keur dipikiran mah keur nu dikeureuyeun pikahareupeun urang kudu leuwih iatna segala laku kudu dibarengan jeung pikiran siapa pikiran teh jadi pakarang keur hirup soal urang ayeuna tong dibabawa kana urusan gitu keun bae soal eta mah da geus ukur sakitu biasa mungguh jelema jahat mah moal teuing ngeundek ngeusan entrep nyelodan neangan bola musik ulah mandi ngagugahkeun macan turu soal hara kianat kitu mah lain hakaneun urang sabab laku anu licik lemes tapi harti picik saliwat mah siga api hayangeun hasil mutik-lik teu beda ti budak leutik mun hayang ukur ngalenghik lamun disentak sok ceurik polongos bake balandik mungguh laku jalma wuhung ucap polahna teu linglung budi basa teu kapahung jagana dara kaduhung jeung sasama silih jungjung anu resep silih ingkar dina welas asih ciri jalma goreng burih kasasama mere peurih nah adekna geus kalindih ku iblis anu beregih di akhirat jagana pasti ditagih aduh wih etan basa sampurna ceuk saden bari seuri disangka bapa dia sakitu beungelehkeun urang kota dina buntut kata-kata meni ngalagena lucu mata resep seueur jalmi milandep ajunya kapan ayeuna majang keur usum buntut loba nu resep kana pasang buntut mah nu majak bieu ku bapa disuguhan buntut nasehat saeutik mah sugan hartieun omong agi kuncen bari nyekekeuk seuri mun kitu Pak da abdi sareng Jang Bandi nu mari kadalieu teh kawitna mah hoyong kenging angka kangge pasang buntut laro adawa buntut lodo kari-kari ku bapakna make disuguhan buntut nu bakal anakan buntutnya nu bakal anakan teh Jang ceuk aki kuncen rada kerung teu hartieun kana istilah gitu mah tapi bubuhan kolot mah sok gancang surti saliwat ge jol kahartieun bae
Harita terus ngomong bari seuri. Aduh bunjutnya jamahnya jang. Bunjut nyu indungi si teul. Anu dipihapekeun disalakina. Mun eta Pak, buntut laos tungtung pejit. Kolot-kolot teh teu aruyuhan pisan geuning. Nyi Ucu mairan bari baeud ngabalieur. Padahal hatena mah rada ranyun. Geus hayang nyaho buntut nu kitu teh kumaha rasana. Naha pelem, naha pahang, atawa pait siga Bratawali. Punten we Nyi. Sugan teh saya parawan nu ngupingkeun. Da eta Bapak Nyai Pangulang Agang mah ukur ngamimitian. Cek Saden ngaheureyan. Tos bari bieu ka Kang Bandi bet siga nu suka aya nu cilaka teh geuningnya. Ngomong Nyi Ucu bari ngajengrat di dinya. Terus ngaleos ka pangkengna, blug mebeutkeun maneh kana kasur bari ngalamun nyawang carita buntut nu saumurna tacan ngasaan pisan. Cag mitra tunda nu keur lalamunan di pangkengna. Ayeuna urang neruskeun deui nu aya di tengah imah. Keur nuluikeun ngobrolna. Mancing satirah jang. Ayeuna mah ulah neruskeun soal eta. Maparek nanyakeun soal Ujang ngendong di guha teh kumaha. Ceuk Aki Kuncen bari neuteub ka Saden. Mitra, ku Saden harita tuluy kabeh dicaritakeun sagur babanggihan di jero guha teh. Sanggeus tamat dongengna, terus manehna ngomong bari seuri leutik. Numawi, tadi cek abdi ge, asal nyial buntut lalu, hasil jadi menang buntut nusok. Ucap gicup nambahan anak salosin deui mah. Menang buntut simut. Nukulang dahal sok sambutut bari gegelendeng goreng pacut. Eja mah meureun buntut nu sok bisa hicut. Ceuk Aki Kuncen bari seuri. Jadi Ujang teh geus ditepungkeun jeung mojang geulis anu ngagegeuh di jero guhanya. Balantos Ba. Jawab Saden omongna pondok. Kumaha ayeuna pikiran Ujang teh? Anu dipake susah ku abdi mah Ba. Dina soalna bebeja ka indung hiji teu we. Mari upami abdi ngahaja bebeja heula mah. Sigana bae tibatan abdi menang pala mah kalah menang palu. Tiasa janten aya tulak dangsa kana tarang. Tapi alika awewe nama bogohnya sanes bogoh deui Pak. Abdi mah bade balakawe ka Bapak. Dagang kode buntut ge mani parantos teterejelan manigura hayang macok surabina bae. Ih, Ujang mah bangor geuning.
Ceuk Aki Kuncen bari nyerenge. Geus bangol mah. Mung rada lolor meueusan. Da eta aduh saha lalakina nu dahan upami ningali moyang anu sakitu geulisna mah. Dah tina rupi dugi kana wanda salira anak deh. Manitaya pisan ku ciwana. Sok komo upami ningali dapurna mah. Mani sakitu ngeprak dempok biolana. Pandasna mah musyrot Ceuk Saden bari nyerenge. Nah, naona ari nyumusir deh jang. Yang patut ngeunahna apa? Jawab Saden. Yang patut ngeunah aya cukup sakabawana jang. Uyang masuk aya baik geuning. Ceuk Aki Kuncen bari ngabarakatak siri jeung make gogodeg segala rupa. Siga anu mabat mabit janggotna oge. Mung eta Pak, ari nu jadi hanjakalna teh dina cangkengna wungkul abdi mah nu matak jadi paur pisan deh. Nah, kumaha kitu jang? Aki Kuncen rada colohok make aya kecap hanjakal segala rupa. Meni sakitu leutikna Pak. Sok paur potong we. Ari keur dimosehna teh. Omong Saden bari seuri. Abong ari manehna mah da tukang beca ka awewe oge make aya istilah diboseh sagala rupa. Si Gejul mah sugan teh aya nanaone eta kecap hanjakal teh. Atuh dah eta mah moal bisa potong sanajan nepi ka 10 tahun oge. Najan dihantem belang peuting dibosehna yakin moal kitu kieu jang. Eta mah buatanana oge paten ti Nabi Adam mah lain barang imitasi. Ceuk Aki Kuncen mari ngeunah seuri. Ngadenge omongan Saden nu loyor pigalucueun pisan. Nyapi kumaha ayeuna karep ujang nu sabenerna nahalek terus kawin atawa moal. Moalna naon Pak? Upami abdi teu bebejak heula ka indung si teueul. Teu bisa kawin aduh. Lamun kitu mah jang. Sabab teu wasa teu wiji ti dituna oge. Lamun teu dah kapas dah bawang mah mancak jadi ngaguyudkeun engkena. Jadi guyur ibu risalalambur. Lamun dia mah ngajadian nu sarupa kitu pasti kana benduna ante. Eta nu ngagegeh guha ante. Ujang saluhureun. Asa ujang saturunan pasti bakal dibasmi dijieun tumbalna jadi wadel guha. Jabongan geus bisa ngawirangkeun kanu wasa ngegegeh di guha eta. Alusna mah
kuki oge kuduwe terus jalan heula. Ari ka pamajikan Ujang mah ngarah buguh bule hideungna. Lamun pamajikan Ujang geus ridoeun hajena nya ku Ujang pek tuluikeun kawin di dieu. Na biasana oge di imah bapa heula tuh. Di ditu aya kamar istimewa pangantenan. Tapi lamun bae ya rujungkeun mah anu jadi mamajikan urang. Omat ulah arek magya bisi majak jadi cilaka ka sanaria. Malah bapa oge meureun kababawakeun cilaka. Yah, lamun teh mah bendu anu ngageugeuh guhana mah. Ya kitu Jang. Nu penting mah kudu terus terang ka pamajikan heula. Ya bisi cilaka bisi matak ngagujrudkeun engkena. Lamun bae geus ngagujrudkeun mah ilaha ge kudu buru-buru Ujang datang deui ka dieu. Ngarah buru-buru Ujang bisa beunghar ku uang. Punjir leuit loba duit, numbak libu kebon lobak jeung cakokak. Yang deui ari soal eta yang badi kumaha cenah. Nah geus teu fungsi Ujang jeung moyang gelis teu. Anyeuna ge parantos tepung pa kumaha gasanggupanana sapertos abdi wae mah. Mung anjeunna mah lamosna da budak bujang keneh. Aduh laluasa bade nikah mah iraha-iraha oge. Da moal aya nu ngaharu biru siga anu parantos limbitan. Mung ari saurna mah kedah bae. Ari wawartos kasepuhna mah bilih deudeupeun. Atanapi teu panuju nikah ka mojang geulis eta. Nyali nyang bandi oge nyanggu panya Jang. Pamartosna ka abdi mah anjeunna oge maksud bade nikah pa. Mitra, age kuncen ngahuleung heula. Siga aya nu keur dipikiran sejenna hal tina soal rusiah guha Curug Cilalai. Sigana bae ieu mah soal kapribadian nu nyangkut ka incuna. Keur ngobrol gitu, harita banding nguliat lilir bari terus cengkah. Gek tiuk nang hunyar lambar didinya kene. Kumaha Jang, mending ayeuna mah eja bunjuk teu paji nyeri ceuing. Ceuk Aki Kuncen bari ret neuteub kanu keur ngagisi kana panonna. Pangesto Pak, Jawab Bandi bari nyaba kana punduk manehna anu tatu teh. ngane. Oh my, ulah waka dicoblokeun eta ubalna Jang. Jeung omat deui ulah kacayan. Bisi baseuh matak lila ari rek jageurna aje. Itu ngomongna Aki Kuncen jeung ngingetanana ade. Naha kunaon ari ieu sirah abdi teh Pak? Ceuk Bandi siga anu pohoeun deui kana lampahna sorangan waktu tarung ditanjakan. Kapan
aya nu ngabongohan nenggel ku popongkol. Keur waktu ujang nyekek beuheung musuh dijanjakan Pasir Bogornya. Hajina baik kaburu kaculungan ku Jang Saden. Ceuk Ki Kuncen bari terus dicaritakeun kabeh. Nya tadi subuh-subuh abdi tarung jeung musuh nu teu wawuh nu ngahaja megat rek ngarah pati tanpa dosa pisan. Ngomong Bandi karek ingeteun kana laku lampah tadi. Nuhun atuh Kang Saden, geus nulungan ka abdi. Sasat nyambung umur matri pati abdi teu tulus diinum getih ku eta manusia hianat teh. Ceuk manehna bari ngareret ka Saden jeung unggeuk tanda mere hormat bakat bunga salame. Mitra waktosna parantos sep, waktosna parantos teu kabu jeung dupina mah. Hapunten mitra, tina samudaya kalepatan kakirangan kaluluputana oge pamugia kusadayana dihapunten. Muhun hatur nuhun kasadayana anu parantos ngarojong manjona jeung ngajempolna subscribe-na oge mitra. Hatur nuhun kasadayana pamugia ieu teh sing janten pangbeberah kana mana, pangbeberah kana kolbuna, bang baluh kana pikiranana sareng kana kolbuna. Hatur nuhun kasadayana, hapunten we tina samudaya kalau kakiranganana. Bulak balik atuh ngomong teh. Teu pararuguh. Nya kitu we mitra, mang mada tiasa cumarita. Cumarita ge naon atuh mitra. Nya punten we kasadayana, ajeng hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.